Ibu bapak guru sareng rerencangan sadayana ieu carita ngeunaan hiji budak awewe anu boga rupa goreng anu sok ngarasa kudu meungpeun sareng ngarasa boro-boro lalaki sorangan lagi geuleuh nenjo pamenteuna teh. Pada pas sastra war ngawur war. Anwar jago. Ya dia. Ya Pak. Iya. Mana yang sama kayak kalung, pakai cincin, bos awe-awe. Dia. Mis tadi. Awas sekali dicabut dia. Sugante halus, tukang apa udah lumayan. Pupuk. Sehari dia anu biasa misahan contoh pupuk. Lasmini. Coba tembakkan hiji baik nu nyaho. Asih. Disaur ke Pawira. Kalau leda Kalik. Sih, sakola bade nganggelarkeun sangkuriang dina wangun drama suara kanggo ngaruah-ruah tepang tahun. Ari asih cinta kana seni. kantenan Nyaah, cinta teh perlu pengorbanan nya sih. Meureun asih ge uning ngalebah dinya mah. Asih kungsi mika nyaah lalaki. Kira-kira kitu pan geuning urang ge ari kabogoh nya hayangna teh nyenangkeun wae hatinya. Hayang teh nganggugu ka hayangna sieun mun kabogoh pundung teh. Kalah kumaha wae oge keur nu diperintahkeun mah urang sok daek berkorban. Drama suara teh bakal ditonton ku tokoh-tokoh sa-Indonesia, malah buah aya tamu ti luar negeri sagala. Ku kituna urang teh kedah milih jelema-jelajah peringatan dina sagala widang. Nu bakal jadi nyi dayang sumbi teh Lasmini. Uninga asih ka Lasmini. Ngantuk hanjakal sarana Lasmini teh goreng pisan. Sumbang jeung sejak geus pupuguhan ari pondok napas nama. Sarana diganti ku sore asih di dubingna kitulah. Karasan teu? Resa ngawitan latihan minggu payun. suarana bade direkam Pak. Ulah sok awan ari rekaman teh mending langsung mumawi latihanna kedah sasarengan. Nu janten sangkuriangna saha Pak? Tresna. Ujug-ujug hate asih nyeredet. Ngan hanjakal sora Lasmini teh goreng pisan. Pengumuman cina orang latihan teh kudu 2 peting sekali. Dibulina pas sastra biasa. Kumaha atuh uihna? Ari asih tiasan teu.
Isis Agit. Very Agit. Mak, Ari Agli teh naon? Sahabat menyaris itu. Aya barudak ageng. Iraha ngawitan latihanana asih. Engke wengi mah, upami mah teh mau nonton asih dina panggung. Kan soante nama kadamu. Mama lambena sae Ari Asih mah awon. Mama sagalana Ari Asih. Aya nu sami geura. Yuk. Di mana latihanana teh asih? Di ruang pasastra, Saha pasastra teh? guru kecapi mah. Geus geura amam atuh geulis bisi kaburu akhir. Ih, mane gondrong? Ya, resep kitu miming kena rambut gondrong. Teu resep. Ari Asih resep kanu gondrong sih? Jalmi bager atunya sih. Lungguh, sopan, tara jerawat jerewet kawasan mimin. Muhun lah, mimin mah centil sareng gumelis. Sok naon deui? Si bendu. Nuhun, Nah, make bendu. atuh da bongan tresna. Udah kelas ini. Ya, si pernah nunggu ting. Ah, henteu kuna naon? Adi takol asli mah kawasan gong. Asli itu kata resna. Ah, henteu. Nah, makanya harus gitu. Henteu. Kumaha asih tampil teh? Mah bade nonton, Kan tenan. tapi da mau ningali asa tuh mah. Kapan soantena asih bakal kadangu? Sowanten emak datar, tapi karasaku Asih bangun berat. Pikir Asih teh musim kuring gelis, meren kuring nu bakal jadi dayang sumbi teh. Waktu anu dianti-anti teh teu burung datang. Sang kuryang dipentaskeun hareupeun eks siswa sakola kasenian. Pikeun munggaran sang kuryang dipentaskeun ku wangun drama sora. Ilustrasi musikna sakalian ti kacapi jeung suling teh. Pasastra nyiptakeun sora musik ku parabot musik buhun. Saperti tarawangsa, angklung gede, jeung bungbung. Mani ngageder nu keprok basa pagelaran tuntas teh. Pinter si dayang sumbi pisan. Pasastra teh menang ti mana? Aya mojang geulis, sorana halipul pisan. Tuga nama sora emas wae. Aliasi rek ngiring mulih. Sumuhun, yuk atuh, da ibu ge ngaduaan sareng bapak. Asih, aya naon naha ngan ngarasa suram ti kamari. Ah, henteu kuna naon.
Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, narano aja menang hargaan jalma. Tanya apa? Aduh, asih. Narano aja menang hargaan jalma. Penghargaan jalma teh mere hormat, pengakuan, jeung palaparan alus kabatur tanpa ngabedakeun status atau fisik. Asih sareng saha mulih. Sareng Pak Odang, Naha ari rerencengan nu jajab ka mana? da asima uih ti payun. Emak teu nonton. Pugu uwa teu damang, panas ngadadak. Nu ngawih mah kuring. Maha manehna bisa mumoho kalau sagede kieuna. Baca deui dibaca deui, keukeuh hate henteu bisa narima. Ari kuduna mah sebut wae di luhur, Nyi Dayang Sumbi, Lasmini, Sora, Setiasih kitu. Aya nu keketrok sih, kade toong heula. Salik. Horeng, tresna nu datang teh, asih ngalenyap. Tuur asa nyorocot tepuguh, geus puguh hate mah make ratu tutunggulan. Naon maksudna make nyusulan sagala ka dieu? Naha mulih henteu ngantosan nu sanes. Atuh da tunduh. Naha mulih henteu ngantosan nu sanes. Nah nganggo, da abdi mah moal aya nu ngaganggu. Asih mah sok kitu. Ya asih mah lawan hartosna sangkuriang nu tadi teh. Tapi asih mah dipilari henteu aya. Sadayana ge nyeselan mah ka abdi, kalibat pasastra. Asih teh bendu. Terus terang wae. Entong siga nguring kali da asih. Asih teh bendu. Teparuguh bet aya picerikeun nyelek kana ti koro. Cek asih, tresna kuring hayang nyaritayan, kuring nyeri hate, yan kuring asa teu boga harga diri, yan kuring asa disapirakeun. Tapi naha kira-kirana jalma moal beuki ngarewaeun. Cenah meureun keur goreng patut teh go gede. Kuring sieun. Asih teh keukeuh moal karasa main. Moal. Cenah seni teh lemes, nyata nama kalenges. Nah gitu asih. Muhun lebah mana lemesna, ari ka perasaan batur we api lain. Sanu telenges teh, sanu ngehina asih teh. Saha asih nu telenges teh? Kasaraya kasut tresna. Abdi nu telenges. Muhun keur maos. Sisa nu ngadamel ieu brosur. Oke ku abdi urang papaikeun. Maksud tawon tapi sanes hartosan bade nyampirakeun asih mu maksudna teh meureun hoyong nyepelna nu sakola we keun we umumah tong sina terang aya naon salerusna disatukangan layar teh ku abdi ditengteng kalah kumaha wae oge nu gaduh sora perlu dibela perlu dianjeun kebiasaana pawira teh satuju brosur dirubah lagi biana anggeng tapi abdi oge mogok upami henteu ngantosan eta abdi ge moal main saur pasastra moal kabeujeung sabulung mah
sanggem abdi saweas teu nganggo bace. Akhirna ranjen ngeulehan bade ngusahakeun nyetak sauwung engke jenengan Asih bakal aya. Ieu disebabna teh juru kawih Asih Setiasih sareng Tresna Sena nu nyepeng jejer nembel Lasmini sareng abdi. Kumaha Asih karesa keneh maen? Janten Asih teh keukeuh teu kerja maen. Janten Asih teh keukeuh moal karesa maen. Upami kitu mah permios wae atuh Asih saweas latihan anu sakitu lamina gagal total ku ieu kajantenan. Saweasna mi sakola urang anjuh tutumpuran, disebut linyok disebut bohong. Ari kedah teuing mah Asih ngundurkan diri, apa boleh buat, Lasmini sinanggawi. Paling ge cenah meureun naha eueuh deui siswa sakola kasenian teh nu sorana halimpu ngan abdi we isin ku rerencangan. Jadi bakal pada nyusekan ku sadayana guru-guru. Naha Kalau be henteu kariksa tadina Tresna Wulan. teu kedah di Robi brosur teh. Da Asih mau main kitu Sanes abdi bade main. sumos jenengan. Sauyos papangkeun ke wengi. Anger abdi ge bade main. Asih atur nuhun. Dunia nu ti bareto ge bingung anger. Poe ieu bet karasa leuwih lega ngahiliwir. Poe ieu bet karasa leuwih rintih. Dunia teh karasa endah. Tresna tos siap kanggo ujian isukan. Acan Asih masih bingung perkawis materi ieu. Muhun abdi nuju diajar ti kamari, tapi abdi tiasa ngabantus anjeun upami tesna hoyong. Tunun Asih, Tresna memang sobat halus. Ya? Ari Asih ngomong naon? Nah, Asih bade gagal dina ujian enjing. Pak, kami kan harus materi. Oh, oke. Asih kudu fokus kana tugas. Ujian isukan nangtukeun punten enjing. Tara gering atuh sangkuriang mah da bogeun Anjing bogeun tak kocak. Bogeun tak kocak. Coba pasastra teh menang ti mana? Kok menang sih? Iraha ngawitan, ya kan namanya. Iraha ngawitan latihanana Asih. Gening mama sotana sae, ari Asih mah awon. Gening mama Wait. What the hell? Get up. Udah wirasa. enggak ada gening enggak ada. Iraha ngawitan latihanana Asih. Ya wengi mah. Kan jeda dulu kan? Oh langsung, heeh. Iya aku jeda dulu apa? Mali abdi ge raos. Da sanes Lasmini ge. Mukanya dulu. Ini ge nu gaduh. Panten men. Enggak aku. Tuh ngomong. Anjing muncrat goblok. Mau balik. Naha Kalau be henteu kariksa tadina. Sabar ya, Bang. naha Kalau be henteu kariksa tadina Tresna. Wulan. Aduh, gue gak tahu. Pembohong, kau pembohong. Teu kedah di Robi brosur teh. Da si mau main kitu. Bade main. Ning kitu sih. Sanes abdi ge bade main.
Asih sok tong non ari asih. Nah kitu. Swanten meuli halimpu-halimpu tebing. Sok tiasa. Asih sok tong non ari asih. Nah kitu. Swanten meuni halimpu-halimpu teuing. Sok tuang nu himpu-himpu nya. Yang gede suaranya. Adit ngomong. Adit bodoh kali Adit. Hah? Kerja bagus. Jus. Apa sih? Ih, kasar. Ganti halus, tukang apa udah lumayan. Pas asrama udah kabur War. Anwar Joko, ya dia. Ya Pak. Iya. Mana kita pakai kalung, pakai cincin, terus awe-awe. Iya dia. Mis tadi awas sekali dicabut dia. Cabut lagi. Saya lupa. Satu apa? Dijablah dijajab. Gening mama socana saya ari asma awan. Awan anjir, awan. Ih, di sini awan. Lu siap. Pengumuman cenah urang latihan teh kudu 2 peting sekali. Dumina pas sastra biasa. Dia nggak pakai ini. Ngan jakal sora last minute goreng pisan. Itu tipe jakal sora last minute goreng pisan. Udah. Mana mama Halo Gening mama socana saya no. Oh, seksi jis. Ih, virus lo itu virus tau gak? Siapa yang virus nih? Bisa gak dia? Iya, siapa yang hari ini? Lu, kalau lu tegas mah enggak. Masa itu disalahin? Banyak. Enggak begini bang. Lihat sama Garuk, Bray. Itu main futsal, bukan main futsal. Garuk pakai golok. Ambil tampangnya di para. The oak tree where I met you, and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up 'cause there will be a day we'll meet again.
chose the future on our side. Never thought I'd do this on my own, but now I wield the sword you left behind. The oak tree where I met you, and the writing on the statue. I still Sadayana nugas nonton drama bahasa Sunda Sudiadi. Dark for the sunrise, clouds for a blue sky, space for the traveling star. Strong from the inside, you're still my lifeline. I feel you wherever you are. The oak tree where I met you, and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up, 'cause there will be a day we'll meet again.